jero nama teu mengakui akan ayana kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bo kade zaman kiwari mah kudu sing bener-bener urang bisi rek ngurus murang kali. Sabab zaman kiwari mah loba jelema nu teu eling kepuguh keilmuanana, wani-wani berbicara masalah agama padahal bukan kapasitasnya. Ayeuna ibu nuju viral rame aya jalmi nu nyarioskeun bahwa tidak ada secara eksplisit dalam Al-Qur'an salat aya 5 waktu. Nuju rame ayeuna. Jalmi zaman kiwari ibu geus wani, bukan ajengan, bukan kiai, bukan dinapakna, geus wani ngomong-ngomong masalah agama. Pajarkeun dina Al-Qur'an teu aya hiji oge ayat Allah anu nyebatkeun bahwa salat 5 waktu. Teu aya. Lamun jalmi na ibu jalmi pintar insya Allah bakal ngartieun, tapi lamun jalmi bodoh khawatir bisi aya stigma negatif. Lamun mah eueuh dina Al-Qur'an coretan salat 5 waktu bisi ngantun ke naon salat. Kumaha jawabanna? Al-Qur'an masihan waleran al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Walaupun dalam Al-Qur'an tidak ada secara eksplisit tulisan jelas bahwa sholat itu 5 waktu ada 5, tapi sholat sudah satu paket disempurnakan oleh Allah lungsur ke alam dunia jeung 5 waktu. Jantan ibu sholat lungsur ke alam dunia teh tos satu paket jeung sholat du 5 waktuna nyaeta jumlah waktuna, satu paket jeung gerakanna, satu paket jeung rukunna, satu paket jeung syarat-syarat sholat. Nah bu posok natepan sadinten sabarakali 5 waktu. Saha wae nu ngomongna, saha wae nu ngajiplakna pajarkeun dina Al-Qur'an teu aya salat 5 waktu, tetep dina keimanan urang mah kudu ditekadkeun bahwa salat teh 5 waktu. Hiji naon? Hiji subuh, 2 lohor, 3 asar, 4 5 isya 5. Sok urang jumlahkeun maghrib 3 isya 4 subuh 2 lohor 4 asar 4. Tuh apanya ciri di dieu mah tukang sholat. Di satu paket dina Al-Qur'an teh sanaos lapadna mung salat hungkul ieu teh sapaket jeung waktuna aya sabaraha 5. Aya sabariji syarat sah salat teh. Halo. Ongko osok salat cenah syarat sah salat teh apa? Atuh nu mudah sabariji rukun salat teh 177. Allahu akbar. Sok kade ti ayeuna keneh didik jaga baik-baik kula wargi urang sing getol ngalaksanakeun ibadah salat ka Allah Subhanahu wa taala. Bu osok getol salat, osok salat mah ngan taradur com. Leres ibu leres ta? Lohor kewe balik ti kebon ngarit 2:30, asar paratkeun geus marab sapi 6:30, mama geus magrib kagok tu si Anjani sagedeung deui, mama cenah geus isya. Allah Gusti itu keur ku menangis, nan ku menangis panesain jelema cenah teh.
mama geus subuh buru ya geus jam 6:30 angkel lah hiji kenjeng dua niatna ge lain usoli fardhu subhi usoli fardhu subrang rakaataini kaberangan lillahi ta'ala anu gitu ayan gitu jalmi geus ngengke kana salat jalmi anu wani hararese kana salat komo mun nepikeun ka salat teu dina waktuna komo mun teu dikodoan mah halal dikocorkeun getihna nu kitu kubakat wajib-wajibna salat 5 waktu tak mudah-mudahan we kurang sing getol sing durcong salat 5 waktu amin 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 yuk urang lungsurkeun ka purang kali ibu sadayana bahwa yen urang hiji orang tua nu getol ibadah naon salat ngaku we salat 5 waktu taraweh hayang nu tere anu kitu aya teh mun imamna sajus ganti